Ya Allah ya Robi Gusti nu agung boga salaki teu bisa diandalkeun ieu mah ngalah suluh-suluh acan ku pamajikan keneh. Urang wae kitunya yang pagawean ieu teh da salaki nyeri cangkeng gara-gara kami dibabetkeun ka kapalang ambek da salaki teh. Kajen lah urang deui wae ieu mah neangan piduiteun teh daripada budak ceurik ngadat jaheng jajan bari lehoan budak teh terus bapana pisan eta mah mirip mah cida karadul. Mangkat ulah. Bening aya eta Mang Gopal kebenaran pisan ieu mah euy. Nanyakeun pagawean ka manehna. Mang Gopal. Mang Gopal. Euy, naon ceuk? Naon? Aduh, naon ceuk gorowan? Nyoba tuh keur capek Lain Mang Gopal. Abdi teh nanyakeun pagawean, ka Mang Gopal pagawean weuh. Ari ceuk. Nah eueuh nu neangan pagawean pas salaki aya lain di imah teu gawe. Nyata Mang, boga salaki teh mung gawe nyata bingung. Ceuk mah kitu tah ih. Ceuk atuh boga salaki kos kitu mah. Ripuh ceuk, atuh meureun dapur mah ngabul ceuk. Boga salaki kedua gitu mah. Nyata kitu pugu Mang ya geus bingung nyata budak biayaeun keuneh di meujeuhna resep jajan, meujeuhna biayaeun sakola, mending geus para rusing bukan mah di imah oge. Hayang ngebul oge nyata euceun yang pagawean ka ditu ka dieu. Heeh tuh ceuk. Kumaha deui aya geus sifat salaki ceuk kitu mah meureun nya. Aya sih ceuk pagawean mah. Ngan bisa moal euceuk kira-kira. Mang Gopal teu apaleun ye ceuk mah ye kieu-kieu oge nya katingali awak leutik kieu. Ngagali sumur siap, angkutan bata siap, macul siap, sok naon wae lah euceuk mah kajeun. Nya ari emang euceuk biasa gawe berat mah gitu. Ai uing mah sih pegawe si ayah ceuk tapi cuman minah-minahkeun itu tuh kayu itu tuh daek tapi na. Karakna kitu mah, Mang euceuk mah kuat keneh. Geus nya geus atuh ceuk. Aya sakirana euceuk osok gawe berat mah ge pang misah-misahkeun itu ka ditu anu leutik nu gedeuna kitu nya. Soalna uing ngek balik heula ceuk nya. Engke lamun eta mah saha gaji mah ke ka imah we nya. Uing balik heula ceuk. Nya tuh Mang siap digawean ku euceuk nya. Sakieu sugannya si Mang Gopal teh. Karak sakieu mah kecil keur euceuk mah. Biasana ge ngadodorong beko kuat euceuk mah. Oh no. Kieu nih gawe teh meni lemah ieu pagawean kieu. Rasa eutik. Aya jantung cau ya. Keur pasakeun di imah lumayan we ieu. Jeung ngawowolan salaki mah tuh. Alah penta we ieu mah. Ya Allah, Rob. Aduh, ieu cungcuringan kerasa pisan. Aduh. Teu diri doang nih mah euy kudu bogana menta teu bebeja meureunannya. Aduh. Saya mau jadi sieun leuwih nyeri aduh. Gusti Allah nyeri cangkeng ini karasa tuh kiri nih. Gusti Allah ini karasa kieu cucurungan ieu mah aduh. Ieu kitunya bebeja. Cabruk ke.
Geus pas beli cangkang.